Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin sadaya, langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan arang hidayah sareng inayana janten arang tisa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tilap salawat serta salam mugi kacurah limpahkeun ka junjungan arang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabatna sareng arang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Nabi Al-Afal Herdiana, abdi salaku panembawa catur dina ieu acara. Tilap abdi ngaturkeun nuhun ka para pamilon anu tos kersa dongkap kana ieu acara kanggo ngabahas ngeunaan bahaya game online. Supados henteu kabang-bang waktos, hayu urang mulai wae ieu acara teh ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu ku abdi dipihormat, sateuacanna urang langsungkeun ieu acara, abdi sejanepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Nu kahiji aya Bapak Kuswara Hendar, MPD anu asal ti Cigasong Majalengka. Wilujeng sumping Bapak, hatur nuhun kana perhatosanana. Nu kadua aya Aprizal Nanda Alamsyah anu asalna ti Leuwi Munding Majalengka. Wilujeng sumping Aprizal, hatur nuhun kana perhatosanana. Hayu urang mulai we ieu sawala teh dimimitian ku Bapak Kuswara Hendar. Mangga dihaturan Pak. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Hendar MPD anu parantos ngadugikeun ka mangdangna. Nah, nurutkeun kana mantenna tadi, game online teh mangrupikeun kaulinan zaman ayeuna anu sistemna online. Game online ayeuna tos rame pisan dipaenkeun ku sagala yuswa, boh budak alit, boh remaja, boh sepuh ge seueur anu main ayeuna mah, anu mainkeun game online teh. Nah, bahayana tina game online ieu teh seueur pisan anu nyandu, seueur pisan anu kecanduan. Nah, sadaya umur ge kadang kecanduan. Nah, eta bahaya. Jaba ayeuna mah seueur budak alit oge nu kecanduan tina game. Nu nyababkeun tugas sakola hilap dikerjakeun. Terus nate dipiarang hese pisan. Nah, sagala macem lah pokona mah. Nah, meureun eta wae kacindekan ti Bapak Kuswara Hendar tadi. Nah, saterasna hayu urang ngadangukeun ka mandangna ti Aprizal Nanda Alamsyah. Mangga ka Aprizal dihaturanan. Hatur nuhun ka Aprizal anu tos nyatakeun ka mandangna. Nurutkeun kana mantenna, game online teh emang tos ada bahaya peda seueur pisan anu kacanduan jeung seueur pisan anu dipaenkeun ku budak alit. Nah, sebenarnya di game teh aya nu namina rating. Rating teh nyaeta batasan atau minimal yuswa kanggo mainkeun eta game. Jadi teu sadaya game teh tiasa dipaenkeun ku sagala yuswa. Aya batasanna oge. Misalnya teh minimal 7 tahun, minimal pokona mah aya minimalan, aya ratingan. Nah, di dieu teh peran sepuh lalakon sepuh teh penting pisan kanggo ngajagaan budakna. Jadi sepuh teh kudu bisa ngajagaan budakna ambeh ngabedakeun game mana nu cocok dipaenkeun ku budakna jeung game mana nu teu cocok dipaenkeun ku budakna. Jeung sepuh oge kudu bisa ngatur waktos mainna budak teh ambeh teu kamalin anting. Nya pokona mah main game teh keun wae asal dibatas lah teu lami teuing teu kamalinan. Misalna sehari teh ngan 3 jam atau 2 jam lah pokona mah teu kamalinan teuing. Tong sering-sering teuing untuk kacanduan. Nya keun wae sebenarnya main game teh. Nah, kitu wae meureun kacindekan tadi ti Aprizal ya. Ya, jadi kacindekan ti sadaya sawala ieu teh pokona mah game online teh emang bahayana teh pedah tina kacanduan wae. Sebenarnya mah game online teh positif, bisa we positif, tergantung kumaha tina orang-orang anu ngamainkeun. Mugi sakitu wae sawala tina bahasan tadi. Saterasna bilih aya pamilon anu bade naroskeun tina sawala tadi ku abdi dihaturanan. Margi taya patorosan abdi tutup we acara ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panumbu caturin ieu acara nuhunkeun dihapunten bila aya kacariosan anu kirang merenah. Mugi kitu we nu dipikahatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.